Batara Rama nuju apruk-aprukan milarian garwana Dewi Sinta anu dipaling kuda samuka. Serius di hiji tempat aya denawa jangkung gede Simardada aing ngaranna teh Dirgabahu mawa balad-baladna lapar sejam milarian hakanana. Dulur-dulur nusa nasib ayo kurang usaha dengan hakaneun mangga kesenian dasana pokok dia joluran leret pati sidi ngarat naon pulang dulu orang petualangan lapar aing datang sasarap pulang rezeki wabun kenyang makanan edas bau-bau bangsa manusia sama ada bau ya sanajan manusia liwat kaya tempat nganung harti geus jadi rezeki ngaing geus jadi mangsa salira mangkaning karesep ari ngakan jelema teh geus ngakan ping-pingna naon kabeuki cece ping-pingna teh naon deui tata kula komo eta tulang dada moal teu ngaderek-dek dihakan moal teh hipu atuh eta hampru jeung jajantungna teu kudu dicapek diteureuy buleun mun ngageleser ada tangtos kitu deket komo eta geus jetrok sirah jelema ai karesep ngadahari daging teh dibeuleum heula kabeuki komo digoreng mah kicu-kicu mun dipais we komo mun di sate mah tah diangeun ka cida mah digule kabeh we awan nu kaliwat anu ngeunah pisan eta ai dibeuleum teh ngakan cekerna tah tepokanana we nu rada loba dagingna dilamotan di tengah pujit anu ngeunah pisan we tah komo kana jeroan pujit mah aya eta geus ngecrok irungna resep korongna ngagejelok aduh lain sada sebeuh mah seutik segala beuki dua Hingga kula bantuan usaha ngaing ya hingga mangga hingga kula menuju suta badana kapirarai siang mun lepat silih dang dosa
dinten kasenangan darbihkeun kawonan sing luyu sabila jangan norek hargaan iwati bangsa soran cinta tanah kebudayaan sami cinta kebangsaan Ayeuna ayeuna pati anu ngelar kesenian Sunda Purwadi bangsa bangsa ribuan ekor urang sami rasa sepanjang urang ulah Sunda Indonesia ya mutu-tutunya ya hajirkeun semua bagja Gusti nuhun maneh mah jelema daekan ngan hanya kale teh sirah teh muni murid apa da teh falsafah naon nawiskeun abdi mah leuleus beung nawiskeun leuleus beung ditintak sasa teh daekeun ngahacurkeun gawe abdi dina waktu ayeuna ya kedah ka mana milarian tuangan salira kelanan tenang jangan rezeki kanggo salira dipiri kurupi gending lumayan panglipur untuk karuan budi kemana gak mau kami binati salamati mohaya menyisi kudi ya bisa meladi bantu dirang ngahacurkeun semua bagja Gusti nya cik abdi ge kalabuh ke karelo aduh ampun oh ya kan muni percis teh orai hejo cek kenai orai naon-naon oge ah jeung jibatan eueuh teh ngaran mah mun urang eling wiwitan tangtu moka malinaan asep dampa tangtu moka malinaan warga seni pada langang eta seniman sajati wayang teh ngandung perlombaan manusia Jakarta sekarang alah Jakarta sekarang panas banyak baraya ya Kang Jakarta sekarang panas banyak jalan para ranjang hawana panas ngan hanya ka banyak baraya ngan banyak baraya sekarang banyak sahabat dan kawan-kawan sadayana pada datang bawa kendaraan Mararawa kendaraan lain maneh teh ngomong teh dina awe terus kumaha naha asa napak saja saya mah Kang dararamang sadayana muju cekap
Nah sekarang ada apa pangna saya harap datang sekarang aya perlu urang ngepung hakaneun aya hakanan anak nya urang neangan aprak-aprakan kamana we ngagalaksak ya ngagalaksak ka Bapak saya mah laksanakan saja apa yang Anda katakan lain ai maneh bisa nyebut u bilang u bisa kagak hanya a saja kagak bilang i kagak hanya a saja o kagak a saja ai nyebut olo balaga nya benar ai nyebut gede hulu balaga sama hayang katangar banyak gaya badag mastaka gede hulu teh nya Ari nyanyi seperti nyanyi ya ma eling mangka eling coba ya gampang saya mah naon takwa mangkata wah lumingkang di bumi alam hanya cangka marca pada Dharma wawayangan bae Dharma wawayangan saja anaknya kasasar lampah anaknya kasasar lampah sama tawanya tadi dia nu hese mah maha nu paling sulit banganya maha nafsu nu mata kaduhung wah bisa bisa gampang nafsu nu mata kaduhung amarah yang mata hajakan ya tuh kayak dia anjing kenang beberebet saya mau digendangin kenapa kok datang saya diam semua oh mau dikendangin iya dong ya cepet boleh. Harus ya boleh atulin kendangin tuh yang enak kendangnya Nah, ini enak suara sindenya juga kata-katanya tauhid enak sekali baru enak ini kau mau disengahkan mengereduh atur nuhun ya ai kenang jempe pajar di kenangan sieta mah bolot sih Sembah kapi hatur diterima diterima mak diterima
belum naon jo belum sia teh Gusti sia bebolot budak belum lahir diuk goblok diuk aduh kewe geus menang ijazah kakararek dikawinkeun goblok Dina tamat lah sekolah aduh utama saya budi kasasama ibu anak karena papa senarima tawi dalmi beragama jambu jamuan soloyo jamune kuning Allah maha pawahib jamu alas jamune kuning sawas ketemu maning Abah Pandu Dewa ketemu maning Pak Haji Maskun ayo jambu jamuan soloyo palimanan we layang maha saur adang cobek Pak Haji Sidik jamu alas palimanan wis lawas kulo kedanan Pak Haji Sidik Pak Haji Andun sarang ibu hajar kulo kedanan wae aduh iya ayah pawahib yang akan atuh mundur ka diawang mungkin neka dia lengeran Pak Haji Rahmat mundur ka diawang mungkin neka dia lengeran Ibu Hajah Mimi Barabang yang akan kaneng Dewi Purnama salam kapan ini Kania ya wong ono mantuk limun botol lecil limun kolenya Ibu Denta botol lecil Kania ya wong ono manak kolot ditinggal balik Papa Haji Didin Rizki Bang ayam bakar di Pak Haji Didin Gula dermayu Kang Mas balik kulomelu ya kulomelu Oyo jamu alas jamu nekunus lawas ketemu maning Pak Haji nucan ke Mekah aya balung langka daging ewong ditulung langka eling Bapak Haji Acep Hasan Toba
langka eling Haji Bahro aya Gusti goreng lauk di asep dampas sareng teh aneh geura ujung berung Ibu Nena di Giri Harja Rekulina samara kaduganya meren kantongna kosong Bapak Lurah Serang Mekah kantongna kosong etarena nabi dengari rena ayah arena ayah keningan naga dasulitan titik mahana kita beki apa hari beki pongkorang hari naonana luhur gunung arisang dima saung dimaga handapna abdi molang kanu pundung kumaha neanganana geranya neng mama kumaha Samia pada merbayaksa wontening alas wanawasa detia dirga bau walah nyaur batur-batur namar bayaksa ngandika nuhun kada rumpul ngacung-ngacung leungeun naon bari teu ngomong
mangga naon ieu teh mangalah ada apa lapar sami atuh tak kuha sakitu wayahna dulu pang neangankeun kahakadan aing poe ieu dek unca dek bagong dek monyet dek naon eta mah aduh kengeng tadi enjing-enjing abdi bangkong kaduhung dikerok nya neangan nomor ya nanya-nanya peryogi matu siapa tak kuhal sakitu dulu tah ayeuna mah tong borong make jeung sato jelema ngaliwat ka dieu tewak hakan nasenang daging jalmi beuki seperti Sumanto ngeunah dulu nya atuh ai senang mah atuh abdi ge bade ngiringan bade nyobian tak kitu wayahna kabeh nu sawarehna geus diutus ka belah kidul zamaneh bagian ka belah kulon ayeuna mangga kulan Gusti mangga kulan wayahna euy wayahna sararea ini punten aduh ngahaturkeun semua pangabutuh aduh maksud teh pangabaktos Gusti ditarima abdi Gusti dina waktos ieu dipalih tonggoh parantos ningal aya jelemput aduh jelemput ampun maksud teh aya jelema Gusti di belah mana di belah ki dusun dua tilil tilu oman opat maksudnya tedugi kalimun aduh ampun limun tedugi kalimat sumur ketang limun lima mung tedugi kagenut ai genut genep maksudnya di belah mana paling ki aduh kidul Gusti sok siap sarana hingga ayo pada parina teh kaki ikan galap anda magalap nah kamana saja ngomong kesangeunana ayo ini ayo sia urang jangan ini aya jelema naon itu hari ini tuh para rugu naon make kumpul ari teu ngararomong mah nakol naon rame jeung dieu mah naon teh ayahnya udah kumaha minta supaya kuring apal dangariung teh wah maneh mah buuk ai buuk budeg maksud teh bolot hapun teh ka pamirsa sadayana ieu anu aya ditipung tipung TPI maksud teh abdi teh seueur galap ayeuna teh parantos konyol kolot maksud teh lain ngomong naon dari maneh aduh ya teh di Jakarta dulur-dulur urang artis-artis urang Sunda ge seueur anu ngajait nasib atanapi nama buek nama
nama baik kurang suuk Sunda maksud teh diantawina desiratna sarung sari ya sari kumaha ari maneh itu tuh di Jawa oge aya nu geus nyait nasib Jawa nyaeta inu darah tinggi aduh daratista ieu daratista maneh teh ih bener datang sungut dikituan disadah henteu aduh ya anu galak gitu ya kapan aya pelawak di Jakarta teh ngaranna teh kompor komeng sanes kompor aing disiksa terus bari teu kadenge naon ieu teh kompor jeung bihun biing jeung mikung aduh miing maksud teh tuh nya jadi batur oge di luar negeri kapan aktor-aktor jeung artis-artis teh aduh ngajait nama baik negara di antarana jet tempur Jet Li maksudnya iya Jet Li sia nu salah sia nu bener tuh nya di Amerika Stephen Seeng segel ya segel aing teh jadi paneumleuhan ieu teh naon jeung teu kadenge deui tuh dina 007 hah naon san kok kompodat san Connery maksud teh duh nya aing kudu seri naon itu gitu naon ya dunungan urang teh ayeuna laku lapar hayang barang tuur barang tuang maksud teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh maot aduh lain bapak uing maot dunungan lapar beleguk sabaraha taun yuswana bu Gusti balas ayeuna dunungan lapar coba di mana dikuburna aduh beleguk ya Allah keun bae tong diceungceurikan meureun da geus nasib urang kudu ditinggalkeun maot ku bapa tuh aduh beleguk entong keun bae tong dipake nyeri hate iraha abdi bade ngiring tahlilan aduh tungkul aing dek nulis tungkul gua mau nulis lu baca lu bego bolot oh jadi pada dikubur nanti di dia blok tong dina jajalaneun atuh dikuburina jurig
baca sok baca maksudnya ini tulisan itu kumaha lamun urang baca baca sok kusihung baca kusia lain Bapak Uing pae atuh mun kita tadi pan kitu bae oge belegog maut aduh mana cek kumaha dina tulisan teu dikieuna maut baca aduh terus baca terus tapi dunungan Uing teh hayang barang nah kacuna kapalih ditu belegung eta hayang barang bang semplak barang akan barang bang semplak barang akan baca kumane dunungan orang teh hayang barang bang semplak anjing Aisyah langsung aduh ampun cing Uing mabet galap ayeuna mah ngomong teh euy cing kumaha beuki kolot teh kieu geuning Dina naon asalna? Dina naon dewek asalna jadi galap ki. Aduh kieu maksud teh. Kara permios aing lampah eta kacarios ieu Semar Astadinga Dawala Rama kalayan Laksmana anu nuju apruk-aprukan kengeng wartos ti manuk Jatayu wireh Dewi Sinta teh cenah dipaling kuda Samuka Raja Alengka ngumun ngangluh bingung nu teu mangitung-tung susah mana nu taya sudana Batara Rama Laksmana kaulanun kula Astra Jingga kan ya Akang sedih dek teu itu sedih kunaon di Akang lah kanejang ieu teh dileuweung cu cing inget sasanget-sanget na leuweung mah leuwih sanget tibatan sungut teu jang saja jalan dek ceuy naon Akang menakan Kang Kalung olah eta geuning aya gelang tinggal lelepen anu Gusti Sinta garwa Gusti Rama oh kitu Akang cucuk gelung meureun sapanjang dipaling kuda Samuka teh dirag-rag-ragkeun perhiasan sumohon dangtos dibaca teu sangka eta Sinta Gusti Sinta ayeuna papisah jeung Gusti Rama sumohon awatos Kang apruk-aprukan ki leuweungan euy di Pancawati Dandaka kalangkungan taku Akang ngadaka alam beuki kieu leres beuki dieu teh deuleu beuki ngaronjat kajahatan dari mana-mana beuki hareng-heng Kang hareng-heng ku dedengean sumohon duh nasib dasar-dasar kudu balangsa tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong heuh ulah urang makan sagala rupa pasoalan oge urang mah sakadar ikhtiar usaha hasil jeung henteu mah kumangkewe ngan meureunan diwajibkeun pisan urang teh lamun teu hasil meureun urang teh sobar di mana hasil urang syukur
daya deui ulang. Sakitu hirup di dunya mah heuh. Jampe hirup eta we Kang. Da ingat gugu ara jeung subaha mah wah. Nuturkeun ara mah. Kaituna ge bakal nete semplek nincak semplak itu salah kieu lain. Sumohon. Anu kaituna teh tunggu di parut catang dirumpak. Oh, cilaka teh pugu-pugu teh. Cilaka ku pamola sorangan. Bener. Gusti Rama nuju reus belah ditu teh Gusti Lasmana ngalalamun. Katinggal tuh bulan. Tong diganggu kitu ka Sidawala. Sae. Ai dewek milu gering, heuh saha atuh anu mencetan. Sanu ngaulaan atuh Akang. Da geuning kitu ai milu sedih teh mung digawe-gawe acan teh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di cai una jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih. Bumi mengabanyu mingkem mingkem mingkem. Bet balalager uka-uka di dieu. Dedemit di dieu. Gentayangan di dieu. Ulah jahil ulah ganggu. Isim kuring sakeseler Prabu Siliwangi. Bisi teu percaya mantanyakeun ka tukang baso. Sabab kapungkur teh Prabu Siliwangi teh kagungan tentara. Tentara tapi salamet. Kabur. Nya boga turunan di Sumedang. Turunan teh tukang baso. Da tukang baso teh tetangga simkuring, jadi simkuring ge sami turunan Prabu Siliwangi. Sisinglah ngadongeng. Manusia loh memeh dunungan ya dewek geula karep loh naon loh ini kena yang makhluk naon dihareup ha makhluk naon dihareup jagoan didinya euy bau-bau bangsa manusia. Ah, si horeng manusia teh bau da ieu tara mani ieu. Tong heureus seuling mah teu nyari. Duh butan. Wah, tenang. Buta hiji wae masing hareupeun ta ka dieu. Ye bisi loba, sak loba ge. Bisa we usik tingalikeun. Melaksaka palintangan babalean pangalusna eyang atin sanajan di kandungan kasaean moal muta kabeneran pisan geuningan ieu teh aya jemput jelema. Aduh. Saha ngaran manuk aya manuk maneh. Makhluk leuweung ieu. Punten ya kuring bade milu ngaliwat. Heug tina naon ke urang badami heula sakedeungnya. Mun sae. Tadengekeun hawar-hawar tadi lebak naon aya tatabeuhan muni geunah kadengena meureun dinya teh aya nu hunting hajat maksud eta sora silung sinen eta sora rebing rebing rebab galap urang teh
kadenge suara kentut kentut ketuk nu kacida kadenge pisan mamuni narawe sok ka suara bool bool bona sok terus nyiksa kita eta nu ngeunah pisan mah suara Sarman aduh Sarman utit emang utit Saron maksud teh tah geuning jelegur teh suara golep golep goong naon anu diseueuran seueuran seureurikeun kumaha eta ku etanana latah galap teh hamperu hampura wing teh kieu sora teh ieu bahasa teh gaib gaib galap wing teh kungsi gering panas menang 7 tahun setengah panas untung teu paeh gebuk nepi ka kieu melakat sangat jarang-jarang terhayang di darat tangan Neng Dewi kuma papayungan anak pawahi eta kumaha nulungan anak Toba Pasaka Genapku basah Jadi belit masket hati baluan Puyang payengan om paus Baluan puyang payengan Poncewang teka suras sabar kita Boa luput puput umur Mun kahayang Om Wisnu kekasorang kantun kapuh hajah nining Kusi diri kedajang di supaya